Oke guys, kembali lagi dengan Aing Butet. Jadi, sekarang kita arek pembuktian minta pap ke Ayang. Bakalan dibere atau hente? Nah, pertama-tama, mari kita chat dahulu. Tah, dibales pemirsa. Pertama-tama, kita basa-basi dulu ya guys ya. Jangan langsung minta pap, bisi mual dibere. Tah, iya mah rezeki nomplok barudak habis mandi langsung minta pap. Pasti banget teh pasker seger-segerna. Kita langsung gaskeun minta pap sambil ngarayu. Ternyata percobaan pertama ditolak guys, cenah mah malu. Tah, lamun awewe era kitu kudu makin dirayu karak mere ieu nya pembuktian aing. Tah, kan mere cek aing ge najan di daguan oge. Oke guys, sekarang mari kita daguan. Anjing. Tah, emang biasa nak awewe mah lamun pap sok lila malam milih-milih foto. Sekarang mari kita tengok. Anjing naon ieu? Anjing, kunaon teh kala keluar? Bagong teh. Bagong. Saya nu ngaguron aing tadi. Season ki aing mah balik gawe teh. Coba aya maturan balik. Itu saha? Awewe puting-puting. Sikat ah. Neng lagi apa Neng? Biasa diturunin di jalan sama cowok aku. Oh gitu, temenin sebentar boleh atuh Neng? Boleh Kenalin dulu atuh ya, saya Rizky. Saya Neng Zahra Ih cantik namanya sama kayak orangnya. Ih mah bisa aja. Neng mau dianterin pulang aja, udah malam atuh. Ya udah boleh Rumahnya di mana Neng? Di situ deket Gang Jambu. Oh ya udah tuh ayo. Sampai gak mau masuk dulu atuh malu atuh Neng, udah malam sama si bapak nanti dimarahin di cincang gerak aing teh. Enggak rumah Neng kosong, nginep juga nggak apa-apa. Ya udah tuh ayo. Anjing sia kanyutan. Goblok. Cong, naon ari sia? Hayang udud sia boga teu? Hayangan tebu arek. Anjing rokok kolot. Ari arek pirang-pirang boga nasib pengangguran ke irit duit keur manggeus pae pagawean. Ye cong nama teh kudu meuli cong. Kan aya nu ngabeulem udud jang karuhun biasana teh. Komo dibere kopi hidung jeung susu. Nikmat. Ari sia apalnya ngan atuh pan malam Senin meureun ayeuna mah lain malam Jumat. Biasana ge nu mere teh malam Jumat. Tapi nama tapi aing gabut kun. Mending jangan mangsa urang gangguan batur. Ayo cong. Kela cong, siang ngadenge teu? Kadang euy, keur selawatan boga iman lagi. Aing jadi ingat pas keur hirup loba dosa cong. Aing paeh teh karena apes we aing digebugan gara-gara maling kutang. Tika paehna ayeuna can tobat. Cong, mending tong jadi cong ngagangguna. Aing ge jadi hayang tobat euy kun. Hayu cong mending salat, geus paeh ge mending ibadah jadi juri Islam ya hayu. Hayu kun. Alhamdulillah beres oge cong, jadi tenang hati teh. Kela kun, aing asa bingung ya, asa anu poho. Ari sia bingung kunaon? Beres salat lainna tenang. Poho kun, aing teh poho. Poho naon? Aing can login jigana. Goblok ari sia. Aya mamang keur naon mang? Biasa dulu arek ke bapa maneh keur naon maneh di dieu. Biasa mang keur ulin jeung Ucup. Ucup anak saya asa mirip si Badrudin. Nya pan anakna mang? Heueuh nya geus gede ning. Di pareman sanggupan mang. Nya mamang arek mangkat heula Mang tong waka mangkat atuh mang. Arek naon alul? Ieu mamang keur buburu. Kos teu apa mang hayang jajan. Sia mah teu kaup. Ieu goceng ewang jeung si Ucup. Naon goceng aing mah meuli seblak kitu mahi. Bersyukur atuh sia teh tong meuli seblak, meuli we cilok gocengeun tah mahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak ieu aya si Samsudin pak. Saha? Adik bapak lain. Nya atuh saha deui? Din ka dieu ka jero we. Tadi si Alul jajan 20 ribuan make duit Udin. Din tuh boga duit. Tadi kapaksa we dibikeun ka si Alul. Nya bedegung tah budak teh. Tadi isuk dibere ku indungna 10 ribu. Mah. Aya naon pak? Bapak minta duit 20 ribu. Jang naon pak?
Iya tadi si Alul cenah minta duit kasih Udin 20.000 gantian karunya tuh bukan duit. Hihihi.